Sampurasun. Para wargi sadaya, dinten ayeuna urang medar materi panumbu catur. Naon cenari panumbu catur teh nya? Nah, di dieu urang guar heula hartos tina panumbu catur. Upami tina bahasa Indonesia mah panumbu catur teh sami sareng moderator. Nah, panumbu catur teh biasana sok aya dina dua kagiatan. Nyata dina kegiatan sawala atau napi diskusi, oge dina kegiatan debat. Ayeuna urang medar ngeunaan sawala atau napi diskusi. Sawala atau diskusi teh nyaeta kegiatan nyebrehkeun pamadegan ngeunaan perkara atau masalah sangkan bisa netepkeun kumaha pialusenana. Biasana sawala teh diiluan ku sababaraha urang pamilon atanapi peserta. Kukituna dina sawala sok aya anu mingpina nyata anu disebut panumbu catur teh atanapi moderator. Salian ti panumbu catur aya sababaraha istilah anu aya patalina kana kegiatan sawala. Di antarana nyaeta nu kahiji aya pangjejer atanapi pemateri. Pemateri atanapi pangjejer teh nyaeta jalma anu nepikeun pedaran atanapi materi ka pamilon. Terus anu kadua nyaeta girang serak atanapi sekretaris. Nyaeta jalma anu tugasna nyatet intisari tina eusi pedaran diskusi. Nu katilu aya panumbu catur atanapi moderator. Nyaeta jalma anu ngatur heula pandeurina omongan unggal pamilon diskusi waktu cacarita. Terus anu kaopat aya pamilon atanapi peserta. Nyaeta jalma anu miluan kana kegiatan diskusi. Nah, langkung museurna kumargi urang nuju ngabahas panumbu catur. Di dieu aya pancen panumbu catur. Tantos nu dibahas nyaeta pancen panumbu catur dina sawala ya. Nu kahiji, ngatur waktu sawala jeung nepikeun perkara anu rek disawalakeun. Nu kadua, ngatur saha-saha anu rek mairan teh sami sareng nyanggah. Nu katilu, ngeureunkeun pamilon sawala anu nyaritana teu fokus kana topik diskusi. Nu kaopat nyaeta capetang nyarita ngagunakeun basa Sunda anu merna. Nu kalima boga kaweruh ngeunaan perkara anu disawalakeun. Nu kagenep kudu adil mere kasempetan ka pamilon sawala. Nu katujuh kudu miboga sikap anu sopan. 8 nyusun kacindekan atau nepi kesimpulan. Sareng nu kasalapan nyaeta nutup acara sawala. Nah, sapertos anu kauninga ku urang sadaya yen panumbu catur teh geuning pancen teh seueur pisan kitu nya. Lega sareng jero pisan. Henteu saukur urang teh kedah tiasa ngatur jalana diskusi hungkul kitu nya. Tapi kedah miboga kaweruh kedah milarian heula referensi sateu acan mimpin jalana sawala teh. Nah, supados urang teh ngartos kitu nya kana naon-naon anu nuju disawalakeun. Nah, salian ti pinter ngatur waktu, teras oge miboga kaweruh anu jembar, oge anu kedah digurat badagan nyaeta janten panumbu catur teh kedah miboga sikap anu sopan. Nah, eta salah sahiji hal anu penting sangkan diskusi teh tiasa lumangsung kalayan raoseun atanapi nyaman gitu. Terus salajengna dina panumbu catur teh aya kegiatan debat. Maksudna panumbu catur teh aya dina kegiatan debat gitu nya. Ari debat teh dina bahasa Sunda aya oge nu nyebut papaduan. Nyaeta kegiatan ngadu pamadegan atanapi argumentasi antara dua pihak tangtos biasa leuwih boh mandiri atawa kelompok anu tujuanana pikeun nyawalakeun atawa ngarengsekeun pasoalan. Dina debat sok aya pasoalan anu beda, biasana mah anu kontroversial jeung loba tafsiran. Kukituna dina debat sok aya anu disebut tim pro sareng tim kontra.
Kulantaran aya tim pro jeung tim kontra, kukituna dina debat teh kudu aya nu disebut panumbu catur teh. Nah, panumbu catur dina debat tangtu miboga wewenang pikeun ngatur lumangsungna debat. Lancar henteu jeung sukses henteu debat eta gumantung kana kaparigelan panumbu catur. Teras dina debat oge panumbu catur miboga peran anu netral. Upama dina main bola mah sami sareng wasit panumbu catur teh. Artina panumbu catur kudu adil, teu berat sabelah, jeung teu mihak ka salah sahiji tim. Ieu langkung musirna pancen panumbu catur dina debat. Upami tadi mah pancen panumbu catur dina sawala, ieu mah dina debatnya. Nu kahiji muka jeung nutup forum debat tangtos. Kadua ngatur giliran anu nyarita. Nu katilu ngeureunkeun acara debat lamun pembahasan kaluar tina topik. Nu kaopat ngahirupkeun suasana debat sangkaan pikaresepeun. Sareng nu kalima nyaeta nyarita make basa Sunda anu bener tur merenah. Abentena ari dina debat mah panumbu catur teh konsentrasina kedah langkung-langkung gitu. Margi aya di antara dua tim anu madungdungkeun hiji pasoalan. Terus salianti tadi teh kedah sopan, kedah jembar pangaweruh, kedah ngatur waktu, oge kedah netral antara dua pihak atau dua tim anu nuju ngadu argumentasi. Nah, kalau bisa daya, urang cekapkeun dulu ka dieu materi kanggo panumbu catur. Minggu payun orang ngebahas ngeunaan materi ngeunaan pangjejer dina sawala sareng debat. Nah, pancen pangjejer teh ke urang bahasa sarengan. Sakitu wae kanggo nuten ayeuna. Cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.